Daripada kikituanan kita tadi mah. Mending indi kita tadi tah gitu neangan duit daripada cicing wae mah pangabutuh mah loba. Can meuli sabun, can jajan budak, can meuli beas, can meuli endog. Beneran aing teh. Aing kan aya perlu. Perlu naon maneh? Pangneankeun HP aing euy. HP boga budget sabaraha sia? Aya 800 meureun lah katambahan jeung sorangan jadi 1 juta. 1 juta mah meunang. Hayang iPhone tapi Aya segede jublek anjing. Ieu tomat can jaradi keneh wae euy aduh aing. Maksud naon? Kapan ieu keur nempuan tomat ye ngan can jadi keneh wae. Rek dijual kita mah jadi mah. Daerah Haboa tuh udah ngejual nage atuh. Ih. Apanya pan keur pepelakan heula tuh tenang we da jadi tomat mah teh jadi duit ieu teh. Kada wae mah daun hungkul. Nya atuh pan can jadi kembang-kembang acan atuh. Naon kitu? Ye, ayeuna mah daripada kikituanan sok geraneangan duit ye nyai bagian arisan. Ya bapak ngabutuh sagala loba sabun beak, beas beak, endog beak, naik kumaha. Itu kumaha deui pan geus neangan duit mangan eueuh teu menang-menang. Nya usaha tuh. Aing mah. Jeung satu liar heula lah. Nya juk bari nage daripada kikituan mah mending usaha. Aya geus iang mah usaha naon wae ge karep teuing. Bang. Unggal poe pagawean kikituanan we hayu. Padahal mah pangabutuh mah loba. Daripada kikituanan kita tadi mah. Mending indi kita tadi tah gitu neangan duit daripada cicing wae mah pangabutuh mah loba. Can meuli sabun, can jajan budak, can meuli beas, can meuli endog, can meuli alat-alat sakola. Arisan dang emok nah kumaha dipikiranna urang mah teu ngarti. Aing pengajikan. Aing kudu ngalah duit ka mana? Wah, kieu aing kudu neangan duit. Mun aya tangkal mah ku aing diajul da ku aing mah diurukeun lah. Emang aing gampang neangan duit. Tah ngalah duit. Mun aya tangkalna da ku aing diurukeun, dikeprakan yang tangkal-tangkalna ku aing mah. Diingu meureun lah. pakai duit nak. Bahaya. Seandainya bila mana duit gampang, wah aing diajul dan kita ete. Tetap happy jalani hidup anjing. Andai kan malam anjing ceu aing ieu. Paradu pisan we plastik teh. Merukankeun sampah plastik teh matak banjir. Kunyuk ge saha penjalmana tuh. Aw, ieu euy. Iya mah duit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800 bisanya iya mah benar-benar berarti aing bijil ti mah teh geus diatur miliknya rezeki mah deuk we mangge duit di dieu sudah tahu luka di dalam dadaku. Aduh, tiba hujan deh, tapi tidak apa-apa. Bunga anjing urang doet si aing. Nyok, mata ini melihatmu. Kunyuk siapa kernaon? Aing keur nungguan barudak. Ai si Ogi ka mana? Pernah kita tadi nungguan itu di dia ya sorangan. Nya si eta jarang muncul-muncul jika nanti keur bersedih aing si Ogi mah. Nah, padahal ayeuna lamun ka dieu ku aing ditraktir sia mah. Ek dibere duit ku aing mah saurang ewang. Anjing, pantes
Sudah Aduh, terbuka. Pas ngerampok di mana? Kunyuk sia ngerampok atau usaha sia mah. Nah, aing nu sorangan usaha. Ye. Aing mau usaha kayak goib punya. Cing, jangan Yosep euy. Bener cek aing geus. So bisa dibuka teh bari nungguan si Ogi. Euy. Sok buka kayak aing bagi-bagi ya. Rezeki anjing sia. Sudah terluka anjing. Buka dalam sia mah Yosep. Mata ini indah melihatmu cek si Charlie itu anjing yang Jika berikan obat anjing. asup sia lah itu. Kapan si Ogi can aya we ka dieu deui Sep euy. Nah, tuh. Aduh, mata ini Nah, serangan teh kunaon aya kampung indah naon? melihatmu. Ha, tuh aing mah keur bunga. Nanti aing mules. Aing modal heula Sep. Nah, Ya lamun aya si Ogi nya ulah ka bebejana naon? Nah, ini bebeja naon? Teu kudu mata ini Aing aing bebeja tapi si juang rada kering urang. aing modal heula teu dong. Kawan ho. Jadi kula lila. Hujan euy. Hujan sedikit. Hujan, Indonesia di dia kutu kupret. Oh, aing keur nungguan si juang tuh. Kemana kita? Modal teu aneh. Modal. Heeh. Hujan ki modal. Nah, cek aing geus eta mah. Lagi seru apa yang modal kan kita hujanan ini. Geus rendengkeun tuh di tujig. Najis mau keluar acan ngerendeng mah. Anjeun ting neangan di tampian sejen. Yo. Kan bung eta juga kitu sih. Kitu kumaha? Ah, juga rada-rada kurang obat. Hah? Atuh lain beran obat kurang mah. Atau aing teu ieu waktu ditumula tuh, gitu ada joget cek aing beri nyanyi. Beuki ka dieu yeuh. Berarti kerbungahan. Ger, kan euy tiga ramangan ku aing ditanya teh. Nah, serang kunaon? Kayak erengean cek aing ge. Heeh, eta mah keur loba duit gerak. Udah. Heeh. Lamun kitu pasti keur loba duit, teu keur pusing ngomong abet kikituan. Mana aya eta duit di mana gerak usaha gadi teu. Heeh, tapi nyaho kita euy. Nyaho kena kunaon? Nyaho stres mah kumaha? Lah dah moal pasti keur boga duit eta mah. Tidak aing yang modal itu ya. Tuh, tampilan belah gitu tuh. Tuan tur. Tah aing paksakeun kuat aing ngesel ngwan tua. Ngejik tuan itu kan wantur. Heeh. Nah, tadi kerem itu teh. Di luar mari mah anjir. Mata ini Sep. Gila. Bola aing panas pieu ngising. Udah lama serangan itu dah. Mata ini Aing teh nanya ya tadi aya serangan teh bunga kunaon. aya we aing keur bararunga enak we keur menang rezeki sia mah. Anjir, saya eta proyek naon? Tah sia mah teu perlu apal atuh bisi miluan enak beungar kabeh mah lieur atuh. Mau mere. Gampang Sep atuh sia mah niru arusuh teuing tenang we si Ogi ka mana? Tadi aya ka dieu. Oh, aya. Di tuh. Ka mana? Jarang bah eta sampai wantur. Ngising deui. Heeh. Anjing kana marodol. Serangan lila apaan? Atuh dapan aing biasa geus kadar nu aneh-aneh aing. Wah. Ya, ini cerita nabungan. Ya atuh. Dia ucang dagona si Ogi. Salah. Naon deui sia? Anjing yang mau sumpah aing tungguan mau lila. Si punyuk. Bet nya ngising kabeh teh jiga nu badami. Betung. Karena naon yang penting aing ngabunga. Mata ini indah melihatmu. Duit. Ikut terjatuh. Geus modal deui geus. Ya geus di mana? Aing geus modal nungguan sorangan lila. Modal teh. Pana aing apal modal aing mah santai aing mah dinikmati. Bari udud. Tumben modal dinikmati, biasanya ge sukurung rusuk. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Tumben Ya. bunga euy. Ya, Mayogi. Aing keur bunga bener aya mah. Bunga teh bunga naon heula. Aing Oh, bahkan ka bunga teh. keur menang milik sia mah. Leuheung atuh keur menang milik mah. Nah, Man. Siapa pan keur ngising nya? Tadi mah ku aing teh dibagi-bagi TKB di dieu. Terus si eta katularan nih sing. Heueuh, aing ka Lupa aing tadi ngece.
Tiga nu dami ek ngising deh. Yo. Nya hujan gitu tuh. Man heueuh sia mah. Yo aing numpang keur aya rezeki, aing mah tara pedit. Tah, Ging itu loba duit. Di mana euy? heueuh ngaranna ge rezeki sia mah nya tah. Di Duit. di mana pan rezeki teh sorangan teh gawe atau anu mere nya rezeki na tuh manggih meureun. Pokona nama rezeki pancaritana teh kieu aing teh dititah neangan duit ku pamajikan euy aing keur ngurus tomat teh. Heeh. Neangan duit atuh sia teh cenah jang mayar anu wah ngamelek pek eta pamajikan aing. Aing teh indi teh lengkah teh dilengkahkeun. Ai pas di jalan euy aing geus pusing di jalan ieu kumaha carana ngalah duit aing teh sedengkeun eueuh tangkal duit mun aya tangkal aku aing diajulan. Wah, tuh mah Arya batur ge ngaralah ya tangkalna mah. Apaan heueuh teh ngendek lila aing leumpang aya nu buang sampah sembarangan tak keresek. Ku aing teh dibabetkeun pas dicagap cai aing teh ieu mah jiga kertas dibuka ku aing teh bisi surat. Tahu ge duit? Duit anjing teh aya 800.000 sia mah. Ging bener sorangan miliknya. Milik ieu mah rezeki gede. Ku pamajikan kita neangan duit teh heueuh nya. Heueuh menang. Tah. Ya. Yang mana 100.000? Heuh. Mere ieu teh ka urang. Mere aing mah. Rieuh. Ieu kasih Yosepkeun kade. 100.000 ke balik ngising dikeun. Nah, si urang mah atuh kabeh. Ulah karunya si Mas Yosepkeun babaturan. Tapi moal penta deui ieu. Aing Moal. sieun dipenta deui. Moal ngan. Ayeuna aing erek balik, erek ke pamajikan heula, erek barang beli. Anjing atau teman pemajikan Atuh. meureun nya. Erek barang beli heula aing. Nya, sampai jongjon. Kekela. Belah mana manggihna? Didinya tah deket kebon sampo sama eta mah geus milik rezeki. Ya tuh sugan we urang ke ngelewat bagian urang Bagian mana Manggih. boting. Kitu da kudu berjalan dengan doa. Ya ulah. Ulang teh. Tapi da angger kudu kusyukur lempang mah. Heeh, tapi tetap berdoa. Tah ya menang rezeki ya. Kayak kasih Yosep bejakeun daguan heula di dia aing aya perlu gitu kecuang ka KKP ka ditu tuh. Mana bisa balik-balikan pamajikan bisi ngadat. Ya, dari senang duit ya. Heeh, menang duit ya. Ngan pokona mah kades Yosep kita nungguan. Aing aya perlu masalah mah rek indit tadi itu tuh. Nya. Yuk kok aing kabeh. Ulah kasih Yosepkeun 100 nya. Heug nya. Aku bahagia kenal dia. Balik ah. Itu malah aing balik deh. Wong euy. Dipasien apaan? Anjir, seta euy. Ya, geus mah Heeh, cing loba duitna euy. loba tuh aing mah. Bisa? Hah? Si Jiwang nya cek aing ke loba duit. Oh, Eta mah bener, bunga kitu. Anjing sorangan. Ya, tah aing ka PHP-an yang mana 100, aing 100. Cing lumayan euy. Tapi aing yang ngimpin naon dia. Si Jiwang kemana? Balik, mikeun duit ke pamajikanna teh bebeja ka aing teh. Oh ya? Heeh. Pan keluar sote ditah neangan duit pamajikanna cenah. Heeh, da saya teh tara usaha cek aing ge. Tapi nyawa si eta ngimpi naon euy. Nah, Menang duit. Yang ngimpi naon teuing si eta teh neangan duit menang duit. Bener. gawe meureun. Ante pemanggih. Mau gimana? Nyaho da di ditu cenah manggih duitna keresek. Wah, aing cenah dipicen keresekna cenah micen sampah sembarangan. Aya duitan jerona. Tadi bere bagikeun. Aya duitna sabaraha? Nyaho aing sabaraha nama euy. Aing tang kudu berean 100, mana 100 titipkeun ya ka si Yosep. Tah ayeuna mah da aing mah lila ieu tadi dia ge. Kemana? Aing ek balik da niat teh aing mah ka ditu yang modal. Tuh aing sorangan mau batur sih mah ih. Moal katalatahan pan aing. Kumaha? Cek si Jiwong nya tadi teh. Ka si Yosep ngisi dia tau kabalik tungguan aya keperluan. Ya, mau keperluan naon ka apa. Nah, tuh aing tungguan dia. Heuh. Da aing teh pemajikan si nyerekan lihat teuing. Keresekan cek aing ge sapuan goblok pemajikan teh. Ese benda gede. Yap lah aing balik lah. Cik. Yap. Yap. Nah, Yosep aya. Bahagia aku bila dapat duit. Cep. Oi. Aduh. Ya, Yosep.
Ai si Mario geus balik. Balik tadi pemajikan bisa ngadat cenah. Oh, ai eta duit dibikeun teh tadi teh aing. Aya dibikin 100. Oh, Pokoknya bisi teu dibikeun sia mah. Yo, erek ulin pan ke aing teh nya. Ngajak maneh gitu. kemana? Ah, cuma kemana we tuh KKP anjing lumayan sia mah. Ayo atuh. Dan Banyak. aing keur Ya. milih. Naon? Beneran aing teh. Aing kan aya perlu. Perlu naon maneh? Pangneankeun HP aing euy. HP. Heeh. Boga budget sabaraha sia? Aya 800 meureun lah katambahan jeung sorangan jadi 1 juta. 1 juta mah menang. Hayang iPhone tapi Aya segede jublek anjing. Lepkeun ku aing hayang iPhone segede aya segede katel tuh. besok ararannya Da pura-pura. kunyuk sia tuh dah aya duit 1 juta yang menang iPhone. Jih atuh sukan Biur, bae aya nu urut iPhone-an menang 1 juta. Terus nu penting mah Android mesin nu urut geuna geus buruk teu bisa dipake iPhone mah. Tuh aya cek aing di aing tuh segede katel segede langsung tah eta iPhone. Gitu ih. Cua tuh dah anjing 1 juta yang iPhone. Kunyuk sia. Besok budgetna kediteun 800.000 aing aya Android tuh. Hayang iPhone kunyuk sia tuh dah. Buruk ku aing lamun aya mah. Orang bangkrut anjing konterna geuna atau pabrikna ge aya iPhone 1 juta. Bisa dijual mah lieur. Wah, ada cak aing sia mah duitna sok gedebul anjing. Asli anjing tadi. Lo 800 aing. Tadi kumaha sia mah. Ya tadi teh aing tes ngajual sampe kawa entur 800 ribuan. Gedebul sia mah. Sing asli sumpah nage. Nya bujug-bujug. Oh, tuh. Tadi teh ku aing teh dihitungnya tuh. Heeh. Tadi keresekan ku aing teh. Kercekan. Karena keresek hideung. Terus Tadi sakuan ku aing teh di dinya tah deukeut tangkal bon sampo nu belah ditu nu antur geuning aya nu wandang. Bon sampo wandang. Aing tadi pan menang duit teh kitu sia mah. Aing menang milik eta teh, duit teh. Anjing duit aing eta mah. Heuh pan aing teh keur lempang, tadi aing geus bebeja ka si Ogi. Tah aing manggihan ieu ek micon keresek aing teh da membuang sampah sembarangan aya di jero teh duit. Dari kemana ke duitna? Kapan duitna mah tadi kamanekeun 100 kasih Ogikeun 100 ku aing teh. Anu sawarena dipake ngabalanjaan pamajikan. Ah, si aing yang iPhone ih. Ji. Nah, eta mah kesalahan sia tah lobe. Yang apa di duitna? Kesalahan sia kunyuk tah lobe cak aing ge ieu teh sing parimpen menendeun duit teh. Lo mantakan keresekan ku aing tadi mah beh teu murah. Ih, yo, aing mah di ditu manggih sugan aya di dinya ngaranna Yosep cenah duitna. Eueuh. Emang eueuh ngaranan tapi duit aing anjing ladang capek aing ih hayang iPhone eta teh. Aing da teh mah duit geus eueuh ku maneh geus 100 ku si Ogi 100 ku aing dibagi-bagi. Anu sawarena mah geus beak ku pamajikan. Nah, Pikiran cek aing ge tong padua ya neun duit teh geura kunyuk ah.